rugi mantap cek ulama nu geus kolot mah nu geus kolot nah geus ulah riweuh ku dunya geus bikanan ka anak awet tah ya ieu jang sia tah nu gede ya nu ka kolot nu ka hiji nu ka dua ka deu aya abah aing mah gaji bae ku sia atuh abah ulah riweuh sapira abah mah aki-aki jeung nini-nini geus ulah riweuh-riweuh abah mah geus ulah ngurusan dunia mata ku ari urang tenang-tenang bae kajeun lah moal kebel ieu moal kebel urang nikmati bae hirup mendingan bari ibadah sapeda bawa kempes sapeda butut motor butut heueuh masalah gedean teh tunggu si awak di akhirat batur naik mobil mewah ulah kabita si awak sanajan kabita ge sia mah kakuatan dengan sakikeuna engke bae ngahibur diri bae geus kitu bae urang capek naik sepeda eureun handapan tangkal kayu gede tapi ulah tanggal caringin nis jadinya awak tuh batur mah naik mobil eueuh nu niis di handapan tangkal pan sia mah tuh nikmati kanikmatan ti Allah beuh ieu angin sepoi-sepoi sing hade bae besi aya buah naragag tenang hibur hate urang tapi lamun jelema ngaji basicna ieu pasantren kemudian ngaji terus diperdalam komo datang ke bener-bener makrifat ka Allah beuh dunia teh sampah naon nu kuari diudag-udag esok sore diudag kemudian datang ka teh salat acan bahkan nipu segala rupa bahkan ka ditu riba dan lain sebagainya geus loba dunia ngawujud jadi istana ngawujud jadi gedung ngawujud jadi ruko ngawujud jadi mobil ngawujud jadi sawah dan lain sebagainya keur bojona ambalaya loba dicabut urang teh pecuk apa aya nu dibawa rugi ka bina-bina mun datangkan teu ibadah ka Gusti Allah tapi lamun nu ibadah lah ada dia isuk pagi kita ditinggalkeun oh nanaonan begitu datang malakal maut naon malakal maut nyabut nyawa gegeran pan hayang gegeran nu dipake kamelang jauhna naon melang sugan atuh naon teh teu boga naon pamajikan belang teh pamajikan hideung geus tenang sawa sakali malaikat ge tenang nyabut teh mah bukan tenang kanineng cekeun geus gegeran kula mah atuh kabajikan ngenten teh tapi orang berebas cekeun tenang masyaallah kalem tah eta tapaeh nu ngeunaheun teh kos kitu nikmatnya kemelang naon sebab ruko teu melang ya teu gableng mobil teu gableng da atuh geus kemelang tapi lamun bae urang ngabangun segala rupa begitu datang ieu sa malakal maut rek naon atuh tugas kula keula malaikat mit lah atuh mit cenah emang naon pake kamelang cenah geus ruko nu di Belaraja deket flyover di dinya tah cenah cek malaikat taon deui sawah nu di ditu di Kawidaran ada can beler eta mah jauh sawah dinya sawah mencong aduh Gusti Allah loba kamelang cek malakal maut loba kamelang ya ieu mah datang ka ajal atuh deuleu di lauhil mahfuz ajal misan teu mit sakedeung teu bisa hese tah hese sakaratna geus cabut asupkeun deui cabut asupkeun deui loba kamelang masyaallah rugi ka bina-bina urang mah sakali deui muji syukur ka Gusti Allah alhamdulillahirabbil alamin urang ngadoa ka Gusti mudah-mudahan ditetepkeun iman Islam urang mudah-mudahan ditetepkeun iman Islam urang ditetepkeun iman Islam anak urang ditetepkeun iman Islam incu urang sabeneraya turunan usang urang mudah-mudahan ditetepkeun iman Islamna amin ya rabbal selama nu dideleuna duit bin duit baik kiai ustad komo pemerintah mah anggeus agama eueuh nanaon ieulah akibat pemerintahan urang nu dilirik duit maka karasa karapuhan agama malah eueuh jang panyalindungan ku ari mah urang mun endeup ngaluhurkeun agama kasaha nyalindung melalui praktis sama sekali jang nyalindung mantak urang bisa dakwahna ngagungkeun ngaluhurkeun agama Allah nu bener jasa
bisa ngalaksanakeunana lantaran hama-hamana virus-virus nu luar biasa teka tahan. Kamari geus dijelaskeun nomor kahiji bahwa laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Kufur jelema nu ngaromong bahwa innallaha huwal masih ibnu maryam, Allah teh adalah al-masih Isa. Penyelewengan Injil teh kos kitu teh. Penyelewengan Injil nu pertama bahwa Allah teh Kangjeng Nabi Isa. Lamun didesak kurang bahwa Allah teh jalain Kangjeng Nabi Isa. Kangjeng Nabi Isa makan aya mimitina dilahirkeun ku Siti Maryam, manya pangeran kajajaden. Ai baheula ieu nu nyieun dunya saha? Oh, caknya nyurup pangeran teh Allah nyurup ka tubuh Kangjeng Nabi Isa. Berarti Kangjeng Nabi Isa kasurupan. Belum tak Kristen tak. Ya hiji tak penyelewengan Injil, penyelewengan Bible Injil teh kos kitu teh. Penyelewengan kedua, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Wallahu alam bimuradi. Cek orang-orang Kristen yakin nyata make lakon. Caknya ulah ragu-ragu deui, wahai kaum Kristen. Kumaha ngomongna? Ya, saenyana Allah eta adalah salisu salasa, katilu na tina tilu pangeran. Pangeran teh tilu, hiji pangeran Bapa, dua pangeran Anak, tilu pangeran Ruhul Kudus, Trinitas. Tah pangeran teh tilu cak Kristen teh ulah ragu-ragu deui. Besi aya nu ngajakan bahwa pangeran hiji cacakan tilu ge riweuh. Komo hiji. Tilu ge ribut bae, komo hiji cakna. Eta bloon. Bloon. Berarti samemeh Kangjeng Nabi diturunkeun ke alam dunia geus pacecok orang Kristen teh. 500 tahun zaman jahiliyah ngaranna. Iya memeh Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia, justru umat Kristen teh cecok besar-besaran. Tiap gereja, tiap negara, Yerusalem jeung Roma, Itali cecok. Jeung kitu mana deui antara Yerusalem jeung Spanyol, Eropa cecok deui. Jeung Amerika cekcok, besar-besaran cekcok lain, letik-letik cekcok di zaman Kangjeng Nabi can lahir. Maka manehanana ngayakeun kumpulan musyawarah dewan gereja sedunia disebut konsili. Ta eta konsili teh pertama didirikan pada tahun 325 Masehi. Can lahir Kangjeng Nabi 325 Masehi, nah iya diayakeun sidang gereja, dewan gereja untuk mengadakan doktrin tentang agama Kristen diayakeun. Di mana eta teh diayakeunana? Diayakeunana adalah di Itali. Pertama eta teh disebut Konsili Nicea tahun 325 Masehi. Seorang uskup anu ngaranna Arius di Alexander. Asli namanya teh Alexander Mesir, tapi nyada jadi uskup dunia. Tidinya nyana ngajelaskeun kejelasan tentang menjelaskan tentang Bible nu asli, tentang Injil nu asli, Barnabas nu asli. Cak nyana teh saudara-saudara sedunia bahwa Tuhan itu satu, adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jangan ribut kalian semua di dunia ini, sebab aslinya dalam Injil Tuhan itu satu, Allah Isa, bukan Tuhan. Tahnya nama bener tah hiji tah. Sidang dewan gereja sedunia
Manehanana memimpin, membenarkan tentang Tuhan satu. Isa bukan Tuhan, Maryam bukan Tuhan. Itu naon gitu ngaranna Jibril, Ruhul Kudus bukan Tuhan, itu adalah pembawa wahyu. Eta teh bubar ribut deui. Wah, unggal negara. Luar biasa lain ribut leutik-leutik eta teh. Manehanana eta lahir tahun 256 sampai 336 Masehi. Didirikan konsili tersebut 325 Masehi. Sakedeung teh di tahun eta keneh ngayakeun sidang besar-besaran deui ialah disebut Konstantin. Lantaran harita anu ingin menguasai dunia Raja Konstantin. Nah, tidinyalah manehanana ngayakeun konsili kedua Konstantinopel. Matak terkenal etalah anu ngajelaskeun Tuhan tiga. Bahwa yang kemarin Arius menjelaskan Tuhan satu yang bernama Allah itu tidak bisa dipercaya. Tetap Tuhan itu satu Tuhan Bapa, dua Tuhan Anak, tiga Tuhan Ruhul Kudus, tiga. Main sogok-sogokan. Dewan-dewan gereja disogok, tek kos di zaman Golkar kamari ieu. Dewan-dewan teh disogok kamari ke zaman Soeharto, kuari mah lain disogok deh, diajul. Ayo disogok olam, kadang-kadang raga kadang-kadang ayo diajul papan anggeus kabeh. Sial, cek dewan nu milu ngaji, moal ngaji aing mah cenah minggu hareup mah mabur sia ka ditu. Hayang ka neraka ulah ngaji sia mabur ka ditu, diajul sia ka ditu, geura modar sia mun teu dibeulem sia. Moal aing mah cenah datang ka kiamat teh moal ngaji, mabur. Teu butuh aing mah kanu teu ngadengekeun Al-Qur'an, mabur sia ka ditu. Legleg ku sia duit sogokan. Ulah mere saya tik-tik acan ka aing kecuali gede. Teu aya aing geus kitu mabur. Moal khusus salat aing dibere duit kuno kos kitu mah. Aduh, Masya Allah. Asana minggu hareup aya dewan nu moal ngaji. Kuari ge ngaji nanti di jero ieu di handapun tanggal Ambon. Seserian nya teh. Bahasa Indonesia. Aduh, Masya Allah. Tinggal kayaknya balik beta di mobil teh ngarobol jeung babaturanna. Pamit nyana, guys, minggu hareup mah yang moal ngaji ulah kitu coba babaturanna. Kiai mah emang sok kitu teh hayang cenah aing gerget ka kiai aing digergetan ku sia ngeunah di akhirat teu berat aing mah moal sia sakitu bae daripada ke di akhirat minta turung aing pan beuri weh teh kudu boso amat cenah kiai kosna bakal bener bae boga kayakinan aing mah sok maca Quran bener aing mah sok atuh sok mah sekali-sekali di hareupeun sia sok ge di hareupeun kiai mah jangan teu ge anggeus geus beres geus pokona sabodo dek ngaji henteu pokoknya sia aing mah teu hayang aing mah ngan kajian kuku mah datang ka imana moal bisa es moal bisa bebeja ka pamajikanna mah kunaon eureun mah baru segitu aja udah berhenti cari kiai yang bisa akur dengan kita. Ayo geus sia teangan kiaina bangsana deui bangsa kiai Golkar kabeh. Ayo guys ngaji sia datang ke olam mal bener sia ngaji guys gitu mah. Yes. Nah konsili kedua pada Juli tahun 381 lamun tadi 325 di tahun eta kele cuman ieu mah di akhir Juli nah tahun 381 mengadakan deui konsili Konstantinopel. Nah inilah anu nganyatakeun bahwa ceknya Tuhan tiga disebut Trinitas. Nu ngamimitian Trinitas adalah Raja Konstantin. Nu eta kamari keur nganyatakeun Amerika ini adalah perang salib ketika Irak eta patung Konstantin teh ditaekeun deui ka luhur lantaran urang Cikupa mah teu nyaho kaitut bau teu nyahoan isi patung naon cenah di kaluhurkeun nu nyaho kana sejarah ngeri jasa sial goblok. Berarti seakan-akan ia Kristen naik kembali.
di sisi kenaikan patung Konstantin di Denmark anu melecehkan Kangjeng Nabi. Coba eta bertubi-tubi ke Islam, bertubi-tubi ke Islam emang kumaha gitu. Ketika patung sakieu teh patung Raja Konstantin anu nganyatakeun pertama bahwa Tuhan itu 3, ialah Trinitas naik ka luhur. Sanggeusna ditaekeun di Denmark pelecehan terhadap Kangjeng Nabi urang. Anggeus-anggesan geus. Saha eta nu hudang? Apakah hudang di Indonesia? Teu, sebab hanya sedikit yang tahu tentang sejarah. Di Mesir teu berdaya sebab geus dikaluhan. Hayu coba di Malaysia teu bisa kukumaha, sakitu dihebat-hebat ya sarua bae. Asia Tenggara tidak berdaya. Cuman satu yang mengibarkan bendera hanya Afghanistan, Taliban. Sekarang betul-betul perang Islam, perang agama. Ngomong Osama bin Laden, tangkap itu orang yang melecehkan Kangjeng Nabi Muhammad. Lawannya saya, turunkan Konstantin. Belum saatnya ditekan selama saya dan anak buah saya dan bangsa-bangsa Arab dan kaum-kaum muslimin ini belum mati, tidak boleh diturunkan. Kalau diturunkan akan saya bom kedua kali Amerika. Turun nyaho kan cak aing nonton TV sia deuleu gimana tuh gara-gara ketipu biasa gegede HP mah diceuli 2 tapi bantunya sia tuh sieun Amerika Osama nang tangan kos kitik turunkeun deui teh tangkap orang tertangkap. Saya belum mati dan walaupun saya sudah mati 1000 Osama akan tumbuh. Teu nyahoeun di Indonesia loba Osama. Di Malaysia ulah serius ya. Ya keur carita internasional, masya Allah orang teu nyahoana naon, horeng peseturan kelas internasional luar biasa. Maka tidak ada ucapan orang Amerika kecuali tangkap Osama bin Laden. Di mana saja, bawa hidup atau mati, tangkap Osama. Tangan tega pagi muncul deh, turunkan, tangkap. Turunkan terus main seterus-terusan. Ternyata luar biasa sampai detik ieu wallahu a'lam Osama apa dibunuh apa masih hidup. Ternyata kabar terakhir Osama ngomong deui wallahu a'lam geus teu kaarti nu mantak cek Gus Dur teh bodah. Jangan suka ikut-ikutan Irak, Iran dan Afghanistan. Udah mikirin keluarga kamu aja, dagang kata Gus Dur. Lain permainan urang cek Gus Dur tah mah. Lain deui permainan anak. Urang hanya nonton geus kebingungan ku ari. Nah gitulah keayaan Konstantin. Iyalah nu baheula mengadakan musyawarah konsili dewan-dewan gereja tahun 325 pertama, yang kedua tahun 381. Di ngaranan konsili Konstantin tah nu menyatakan ieu nu kuari diayakeun dina Al-Qur'an ketika Kangjeng Nabi ngajelaskan tentang Isa Al-Masih. Nah kupur jelema nu ngomong kos kitu henteu ditujukeun ka Konstantina tapi ka seluruh umat Kristen di mana saja berada secara internasional. Allah nurunkeun wahyu melalui malaikat Jibril dibacakeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuari kurang dibahas ala kadar pembahasan anak ieu. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Tah hamun nyaho sejarah nu nganyatakeun innallaha salisu salasah Konstantin pada tahun 381 Kangjeng Nabi can lahir. Ribut keneh bae unggal negara terutama Yerusalem. Lantaran Yerusalem teh deket Bethlehem, tempat kelahiran Isa Al-Masih. Cek urang Yerusalem teh teu kaarti aing mah pangeran aya 3. Gereja teh dewan gereja Yerusalem teh nentang terhadap keputusan Konstantin. Masa ya pangeran 3 ja pangeran mah hiji. Wah riweuh deui dunia teh, Itali, Roma, Amerika, Australia, termasuk di Eropa. Di urang mah ye di urang encan kaambeuna naon saat eta mah masih kene cincoah-cincoah.
cepugu agama eta teh zaman harita mah di Indonesia teh can karuhan teh. Can karuhan bahasa aya ge hiji ti Cina ka dieu tah ti Encek Hindu kelenteng-kelenteng laleutik mah. Eta teh zaman sakitu can aya naon di Indonesia mah can kukumaha. Can kacarita. Nah, mengadakan deui konsili dewan gereja anu katilu ngayalah konsili Iccia di Italia deui bae September tahun 381 untuk merubah tentang keberadaan Trinitas tadi. Tapi tetap lantaran main sogok teh kuat, maka diadakan deui konsili itu Pairul di Italia kene tahun 756 Masehi. Besebelah dia tak 700 Pak setelah lahir Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi lahir Masehina 600 sekian. Nah ieu mah geus tahun 796. Tah didinya rada-rada geus ulah dipermasalahkeun cak para raja-raja jeung dewan-dewan gereja. Paus menyatakan bahwa nanti kalau Muhammad dakwahnya besar-besaran, tetap saja kita ini sepakat sedunia seluruh gereja Katolik baheula teh nu pertamana. Awas, hati-hati, tetap satu suara Trinitas, Tuhan tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Rohul Kudus. Maka dirubahlah dina Injil Bible nu asli teh tah Barnabas aya bahasa di Indonesia kan dengan bahasa kieu nya Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Akan tetapi hanya ada satu Tuhan, Tuhan dalam tiga oknum, ternyata hanya satu, ialah Tuhan Allah. Nyana nyebutna kan Tuhan Allah, Tuhan Allah. Gitu teteh. Dengan demikian maka tebuslah dosa-dosa hamba, tebuslah dosa-dosa murid, tebuslah dengan tebusan-tebusan Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Rohul Kudus. Nyatakanlah Trinitas adalah salah satu dari pondasi dasar tempat tegaknya agama Kristen. Tailah doktrin anu diperkuat Trinitas hasil daripada Konstantin. Mantap jadi bak wari zina, judi, mabok, boga duit, ditebus dosa teh ka gereja. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Rohul Kudus. Ada hamba dari Cikupa, tapi Cikupa juga perumahan bukan asli penduduk. Nah ini dia mohon dibebaskan dosa-dosanya dengan tebusan 1 M. Cak nu dijerotnya kurang, aduh tawar. Kuat naon jual beli dosa tolol aja sa. Nah, iyalah Kristen teu kaharti kurang sasar mah sasar, teu kaharti ku urang nu dibere hidayah teu kaharti aya nu teu dibere hidayah atuh kitu bae. Naudzubillah min zalik. Nah, maka Al-Qudus Yerusalem tahun 807 Masehi ngaieulah mempersamakan Trinitas sebab ketidakinginan Kangjeng Nabi dakwah anu meluas. Jadi Yerusalem Al-Qudus ieu manehanana terpaksa menyamakan suara Tuhan adalah tiga Trinitas. Masya Allah, ini satu suara sadunia dipimpin oleh Paus terus, Paus 1, Paus 2. Nah, tahun kitu sabaraya 809 konsili Aix-les-Chapelle di Prancis untuk menyatakan tetap Trinitas harus diperkuat. Terakhir di Italia deui tahun 1099 kamari tahun 1099 Kangjeng Nabi Gus dakwah luar biasa geus loba nu arasuk Islam deui. Nah di Indonesia geus mulai Islam lain mulai deui di Indonesia geus pohara jasa Islam dengan kitu wali-wali sanga mulai bergerak nyana ditugayakeun konsili dewan-dewan gereja sedunia deui menyatakan bahwa harus
harus hati-hati. Konsep dan doktrin tentang Trinitas tidak boleh diganggu-gugat deui. Siapapun orang yang mengganggu-gugat Trinitas akan diadili, bahkan dibunuh. Iyalah manehanana kekuatanana. Terus sama-sama dakwah. Kangjeng Nabi dengan para wali na dakwah, gereja dengan dewan gereja na terus dakwah, ngutus sampai ayeuna tahun 2000 sabaraha ayeuna? 2011 atau tahun 1432. Tetap terus dakwah teh melalui politik, melalui ekonomi, melalui budaya. Ngan kalah menang. Pernah di zaman Ki Raden Patah Jaya Islam kebobolan, kedodoran Kristen teh jeung Yahudi. Tapi hanya sekejap mata henteu 100 tahun acan. Kemudian beralih deui di tangan Kristen sampai ayeuna. Tapi terus bae militan dakwah terus. Taliban mah moal eureun-eureun sebabnya nama dakwah menjadi seni hidup. Iran terus dipupuk supaya dakwah jihad eta adalah seni hidup, termasuk di Irak. Kuari geus digoyang untuk didemokrasikan. Tetap baik seni hidup adalah jihad fisabilillah, membunuh orang-orang Yahudi dan Kristen. Itu adalah seni hidup kami. Irak, Iran, kabelah itu Siprus terus kabelah dituna itu nu kuari nu jelas adalah Taliban. Moal eureun-eureunnya nama. Geus dititipkeun ka anakna, titipkeun ka insuna di sekolah, di berbagai kegiatan-kegiatan. Satu hidup itu adalah dakwah jihad. Titik. Geus eueuh naon-naon nya mah asal neuleu rambut pirang geus kakerta. Iya mah asal neuleu pirang bae. Percis ka sorang Cikupa bae asal neuleu pirang. Nah, ini makanan saya. Ini Lampung nih. Iya Karim, batur mah bisa kos kitu tah. Luar biasa. Istimewana ye boga ieu na ieu naon garang-garang gitu keyakinanana madak teureun-eureun terus we Amerika benci kelantaran hese ti baheula militan teh aya bae di Pakistan, aya di India, aya terus Timur Tengah, aya sulit amat untuk mengembangkan asal berkembang tabrak kombas maka diteroriskan. Dibuatlah perundang-undang lenyapkan teroris di setiap negara. Aiprak pasantren diteroriskeun. Coba ndeu kumaha ieu. Entah ketika isu teroris datang ke Indonesia, kasieunan kan Indonesia. Dialog dengan Menteri Agama. Bagaimana di Indonesia tentang teroris? Oh, tidak ada. Di Indonesia tidak ada. Isuk-isuk muncul Gus Dur, siapa bilang? Siapa bilang di Indonesia nggak ada teroris? Terbanyak di Indonesia. Tidak ada Gus Dur. Urang kersieun ke Amerika, besi dibom, nyebutkan banyak. Pandit apa di darah tangan? Wartawan, Gus, bagaimana itu jawaban nggak salah? Ya tuh nggak salah. Kenapa emang? Siapa salah? Kalau sedikit-sedikit Amerika itu malah berani, kalau banyak nggak berani dia. Gus Dur iya atau Gus gitu kan aja. Bila perlu udah jadi teroris semua dah. Lalagaan ke ternyata sieun Amerika nu ngomongna Gus Dur. Coba nu ngomongna urang Cikupa. Moal percaya. Panggilkan Gus Dur ka ditu ke Amerika dengan cara politik kunjungan ka ditu. Keberadaan Indonesia yang sesungguhnya dibejakeun ku Gus Dur bagi dua, teroris dan bukan teroris. Berat sekali cenah di Indonesia. Tadi Gus Dur kos kitu jasa. Atuh geus kos kitu bae Gus Dur mah ku cara Gus Dur bae sabodon penting sieun Amerika. Harus diperhitungkan untuk membom Indonesia, harus diperhitungkan. Terorisnya udah luar biasa. Satu rumah kadang-kadang teroris semua gitu. Sama dolah ibarat urusan Gus Dur sama kayak itu. Jangan kuring ngadengekeun seuri we meureun jana. Iya Karim, nah iyalah dina Al-Qur'an ieu ngabongkar ieu tah urang kudu nyawa sejarah heula. Tidinya teureun terus bae musyawarah dewan gereja dunia selalu. Nah, di samping geus pas Trinitas tilukan permasalahanna. Satu tentang ketuhanan Trinitas geus diakui oleh seluruh Kristen, baik eta Katolik maupun Kristen maupun Protestan.
eta nggak jadi gitu ge baheula teh akibat dari perpecahan ribut besar-besaran mantak jadi bae tilu. Nah geus kos kitu nah ieu lah tentang dakwah-dakwahna pembangunan gereja. Nah eta teh konsili deui di Roma kuari selalu di Itali. Terlepas di antara dua bae Yerusalem Roma mantak Yahudi moal eureun-eureun itu aya Yerusalem di dinya teh geus dipatok. Mantak lamun urang bacaan Bukhari sarahna moal eureun perang mah ke perang besar-besaranana perang dunia ketiga. Ieu mengarah ke agama pembunuhan, anak ngebunuh bapak, bapak ngebunuh anak, pamajikan ngebunuh salaki, salaki ngebunuh salaki, ngabunuh pamajikan. Eta teu kaharti ku ari mah kok bisa kitu sih lantaran motifna kurang can kapanggih. Kakarak dibere sakieu doang ge heran di Libya kok rakyat jeung rakyat aneh ribut heran teu kudu heran lamun geus paham mah naon sababna nu mantak teu kudu heran lantaran pemerintahanana sebagian dibeli ku Amerika sebagian deui tetep ka itu Muammar Gaddafi rakyat dibagi dua dibeli ku Amerika pro Amerika dan pro Gaddafi di modalan tak nyeunlah kekuatan peranglah rakyat jeung rakyat antara pemerintah kadengena jeung rakyat padahal bagi dua kaharti kuari atuh di Indonesia ge lamun terus-terusan kuari pemerintahanana geus pemerintahan Amerika sedangkeun rakyatna rakyat Al-Qur'anul Karim neuk teu perang kumaha moal teh diganyang lurah moal teh diganyang camat mal tadi ganyang bupati kajen kukumaha ge ribut tinggal ribut bantuan pasti datang kan di Amerika ke urang ke pemerintah polisi dipersenjatai kemudian ABRI disenjatai rakyat dibreder karena kejerian pasti bae polisi ge nu kabrih anakna berbalik ku ari ka rakyat bagi dua pasti polisi pemerintahan polisi rakyat ABRI pemerintahan ABRI rakyat bagi dua perang rakyat jeung rakyat. Mantak pilih aing jadi presiden ngan ijazahna SD mesti moal teh kitu kajen kumaha ge diimbah tembak perang ieu teh perang saudara tah kos kitu kajen kumaha ge ieu teh uratna dina geus seperti eta lantaran rakyat berbicara Al-Quran rakyat berbicara adil rakyat berbicara jujur sementara di tubuh pemerintah tidak ada keadilan dan tidak ada kejujuran ketika membahas Al-Quran hanya di musola di majelis salim dan di masjid muludan rajaban ketika kembali dari ke MPR ketika kembali ke RI 1 ke DPR nanaonan Al-Quran teu ngadu kumaha kiai tinggal kiai lu aya di DPR jatah mah kiai rongkong tak kos kitu mah rongkong mana hasilna nu jadi DPR mana perda anu bener-bener Al-Qur'ani mana anu Al-Qur'ani anu hadis nah ieu boro-boro eta ieu bae demokrasi coba jalankeun nu sabener-benerna ham anu bener-bener menghargai harga manusia tapi ternyata budak letik tembak-tembak baik ini tembak-tembak baik rakyat teu meunang menyat usaha teh waktu dikaluarkeun mah di pabrik dikaluarkeun baik ka mana tempatnya lindungna coba kaum buruh hayo ge ka mana nyeun kumpulan ku ari kaum buruh belum DPR dibelem belum ngadu pemerintah jeung rakyat nah naik deui setik awas ya perhatikan naik deui setik Amerika balik terus kan baik iya mah keur carita bahasa-bahasa orang-orang anu sasar teh dijelaskeun dina Al-Qur'an rapi Al-Qur'an ngajelaskeun anak kumaha laqad kafarul ladzina qalu yakin kalufur jelema nu ngomongna teh innallaha salisu salasa sanyana Gusti Allah teh nomor katilu tina tilu pangeran salah sahijina adalah Gusti Allah lantaran pangeran teh aya tilu hiji adalah Tuhan Bapa dua Tuhan Anak Isa tilu Ruhul Kudus salah sahijina adalah Gusti Allah tah jelema nu ngomong kitu di mana saja berada kufur cek Al-Qur'an ti Gusti Allah ka Kangjeng Nabi urang kuari ku urang kadenge tadi jelaskan saha eta nu ka situ
ternyata diselidik Kristen, tapi Al-Quran tengah jelaskan kieu laqad kafaral ladzina nasara atau laqad kafaran nasara, ente dijelaskan gitu, ente dijelaskan itu supaya ulah ketersinggungan sebab nasoro jelema nama balalener ngan ieu akidahna nu salah gereja baheula teh bener teh gereja teh mun kuari mah masjid. Nah jelema-jelema teh baleler nu salahna akidahna geus ditabrak akidahna ucapanana nu timbul tina hate nu disalahkeun ku Al-Qur'an laqad kafaral ladzina qalu kafir jelema nu ngomong saha bae di mana bae nu ngomong innallaha salisu salasa bahwa Allah teh katiluna tilu hiji Gusti Allah wal akharani Isa wa ummuhu sahaya wahum firqatun minan nasara Nusturiyah Ya'qubiyah. Dijelaskan ku Gusti Allah hasil daripada konsili-konsili dewan-dewan gereja baik Roma, Italia maupun Yerusalem atau Perancis. Dijelaskan wa ma min ilahin illa ilahu wahid, teu aya pangeran anu asli mah illa ilahu wahid kecuali hiji pangeran mayakne nu nyieun langit bumi katut eusina, nu nyieun sorga jeung neraka, nu urang bakal dikasorgakeun bakal dikanarakakeun, nu nurut ka nyanehanana ka Gusti Allah ka sorga, nu teu nurut bakal dikanarakakeun. Dunya nangieun Allah, akhirat nangieun Allah, hiji pangeran mah illa ilahu wahid. Urang mah alhamdulillahirabbil alamin. Mobil tepati boga, motor tepati boga, tapi akidah orang asli bener jasa nu bakal nuntun orang ka surga Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Kajeun nyana memewahan kuari, kajeun memewahan kuari. Pabrik nu itu nu encek, pabrik nu itu Kristen, pabrik nu itu nu Yahudi hege. Mobil nu mewah nu saha, nu Kristen mewah, nu Yahudi mewah, nu Katolik dan lain sebagainya. Dah batur mau di mobil teh tararis miliaran mobil lagi, masya Allah sebab otomatis orang mah naik sepeda ge kempes, naik motor ge can anggeus kreditan anu maling deui riweuh jasa masya Allah ku riweuh teh, tapi orang boga akidah di jero hate bahwa pangeran teh Gusti Allah kuari nyana memewahan ke di akhirat. Tanya ku urang kok apa no? Engkau yang dulu punya pabrik ya? Iya. Ono apa kok? Neraka. Itu bagian engkau. Emang lu kemana? Wah sana. Kemana itu? Itu neraka juga. Ya lewat neraka. Sana sorga buat saya itu nanti. Kok bisa begitu sih? Lu kan dulu kerja di gua. Kerja di gua segala baru banyak, sekarang udah bukan urusan kerja. Bukan urusan kerja. Dulu kan engkau nggak percaya Tuhan itu adalah Allah. Engkau makan Trinitas. Saya mah Tuhan itu Allah. Nih yang punya neraka dan sorga. Udah kok makan tuh neraka. Engkau mah orang bisa gitu dah. Waduh kejem banget tuh karyawan gua katanya. Ayo guys udah lawanan gimana? Wow tinggal bos enggak mengerebek bae di neraka lantaran pangeran nyana salah Trinitas. Pangeran anu bener mah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna lama illa yamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim wallahu alamu bimoradihi wa illam yantahu lamun bae manehanana teu eureun teu kacegah teu nyetop pamaya kuluna tina akidah nu kumanehna diucapkeun teh minat taslisit tina ming telu ka pangeran nucaknya teh Allah teh salisu salasah kahiji tinu tilu katilu tinu tilu hiji na adalah Gusti Allah nyana teu eureun kituna. Awas mun teu eureun boga akidah model kos kitu la yamassannal ladzina kafaru niscaya yakin bakal dikeunaan jelema nu kufur model kitu
azabun alim, siksa nu pohara nyeri nah bakal disiksa di dunia, kadang-kadang disiksa nu jelas lah di akhirat. Di akhirat dibelem jadi kerak neraka ujian gehengnya nah jadi areng. Mata kuari orang tenang-tenang bae kajian lah moal kebel ieu. Moal kebel orang nikmati bae hirup mendingan bari ibadah sapeda bawa kempes sapeda butut motor butut heueuh masalah gedean hate tunggu si awak di akhirat. Batur naik mobil mewah ulah kabita si awak sanajan kabita ge sia maka kekuatan dengan sakikeuna engke bae ngahibur diri bae geus kitu bae urang capek naik sepeda eureun handapan tangkal kayu gede tapi ulah tanggal caringin nis jadinya awak tuh batur menu naik mobil eueuh nu niis di handapan tangkal pan sia mah tuh nikmati kanikmatan ti Allah beuh ieu angin sepoi-sepoi sing hade bae besi aya buah ngaragag tenang hibur hate urang. Tapi lamun jelema ngaji basic na pasantren kemudian ngaji terus diperdalam komo datang ke bener-bener makrifat ke Allah dunia teh sampah naon nu kuari diudag-udag esok sore diudag kemudian datang ke salat acak bahkan nipu segala rupa bahkan kaditu riba dan lain sebagainya geus loba dunia ngawujud jadi istana ngawujud jadi gedung ngawujud jadi ruko ngawujud jadi mobil ngawujud jadi sawah dan lain sebagainya keur bojona ambalaya loba dicabut urang teh paet suk apa aya nu dibawa rugi ka bina-bina mun datangkan teu ibadah ka Gusti Allah. Tapi lamun nu ibadah lah dunia isuk pagi ketoge ditinggalkeun oh naona begitu datang malakal maut betul nih malakal maut nyabut Jawa gegeran panah gegeran nu dipake kemelang jauh naon melang sugan atuh naon teu boga naon pamajikan melang teh pamajikan hideung geus tenang sawa sakali malaikat ge tenang nyabut teh mah bukan tenang kanina nya cakeun geus gegeran kula mah atuh kabajikan ngenten teh tapi orang berebas sekian lah tenang masyaallah kalem tah eta paeh nu ngeunaheun teh kos kitu nikmatnya kemelang naon sebab ruko teu melang ya teu gableng mobil teu gableng da atuh geus kemelang tapi lamun bae urang ngabangun segala rupa begitu datang ieu sa malakal maut rek naon atuh tugas kula keula malaikat mit lah atuh mit emang naon pakai kemelang cenah geus ruko nu di Belaraja deket flyover dinya tah cenah geus cek malaikat taon deui sawah nu di ditu di Kawidaran ada can bele eta mah jauh sawah dinya sawah mencong aduh Gusti Allah loba kemelang cek malakal maut loba kemelang ya ieu mah datang ka ajal atuh deuleu di lauhil mahfuz ajal misan teu mit sakedeung teu bisa hese tah hese sakaratna geus cabut asupkeun deui cabut asupkeun deui loba kemelang masyaallah rugi ka bina-bina rugi mantak cek ulama nu geus kolot nah geus ulah riweuh ku dunia geus bikanan ka anak kabeh tah. Nah, ieu jang sia tah nu gede ya nya nu ka kolot nu ka hiji nu ka dua ka aya abah aing mah gaji bae ku sia atuh abah ulah riweuh sapira abah mah aki-aki jeung nini geus ulah riweuh abah mah geus ulah urusan dunia kuring mah kieu bae ku sia jalankeun ngan kauntunganna jang abah sakanakna ieu teh salah ngomong ya bener jasa abah mah penting mah abah mah meulikeun Avanza bae heula jang naon tuh bae jang ka Karawang ieu abah kabalinger deui bae abah tenangkeun diri urang masyaallah awas cek Gusti Allah mun teu nyetop mun teu eureun manehanna tina mintelu ka Gusti Allah awas siksa bakal urang mah sakali deui muji syukur ka Gusti Allah alhamdulillahirabbil alamin urang ngadoa ka Gusti mudah-mudahan ditetepkeun iman Islam urang mudah-mudahan ditetapkan iman Islam orang ditetapkan iman Islam anak orang ditetapkan iman Islam incu orang sabeneraya turunan usang orang mudah-mudahan ditetapkan iman Islam nah amin ya rabbal
afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Wallahu alamu bimoradi afala yatubuna anatamaka henteu tarobat kitu eta jelema ka Gusti Allah wa yastaghfirunahu tegas minta pangampura tina omongan nu kumanehna dilontarkeun omongan innallaha salisu salasa ieu teh istifham afala apakah tapi istifhamna di dinya teh istifham taubeh ngahinakeun kok make teu tararobat padahal mah dibere kesempatan manehanana umur ku Gusti Allah dibere kekuatan jang berpikir padahal manyana nyarahun dina Bible nu asli dina Barnabas anu asli dina Injil anu asli bahwa Tuhan eta pangeran eta ilahu wahid eta mah hanya penyelewengan dewan gereja menyelewengkeun bahwa pangeran teh trinitas ta eta teh apakah teu tararobat janya namanya Paulus teh nyahoeun keaslian Injil nu kuari nyahoeun keaslian Injil dewan gereja nu aya di urang ge nyahoeun nyana kana keaslian sebagian lamun nyana maca nu asli nyahoeun kana keaslianana buktina nu arasup Islam tina agama Kristen Matius teh kemudian Nastur teh kemudian Alexander teh nu arasup Islam di urang dia sabaraha tokoh Kristen nu asup Islam nganyatakeun penyelewengan Injil oleh dewan gereja termasuk Bapak Sudomo nu baheula ngembangkeun gereja nyana tanda tanganan tapi nyana asup Islam nyana nganyatakeun dewan gereja yang sesat menyelewengkan Injil yang asli Tuhan itu satu Allah subhanahu wa ta'ala Sudomo ya Allah ya Rabbi Masya Allah nah mantap ke make jeung pertanyaan eta teh taubeh ya make jeung tatarobat henteu minta pangampura tina omongan anak nyabut teh manta kunaon mun tobat ka Gusti Allah danyaho nya nama diberi kesempatan Allah mah wallahu ghafur Allah mah maha hampura ka jelema nu tobat rahimun mahanya maha dedeh ka jelema nu tobat make jeung teu tararobat matak aya bae hiji-hijieun teh aya bae hiji-hijieun di Itali aya nu asup Islam aneh alih hidayah nempel di mana bae iraha bae kumaha bae di Amerika teh saeutik nu asup Islam di Inggris teh saeutik anu asup komo di Belanda mah loba urang Indonesia Lampung loba eta di Belanda teh loba urang Lampung di ditu tata dina mah urang Lampung dagang cau ke Belanda ajunya nah nyen sele di ditu teh dakwah loba urang Belanda sebab aya kesatuan Indonesia jeung Belanda sebab jada 3 abad di urang tah mantap ketika aya urang Indonesia ke Belanda dihormat ku urang Belanda ditanya ku nyana ngomong ku ari ge kamu dari mana Indonesianya saya di Cikupa oh Cikupa iya hanya mah tuh encek tama aduh kesalahan Belanda tah soal nyahuan nya mun ngobrol jeung orang Belanda mah nyahuan jasa oh Cikupa iya deket Pasir Gadung ya kok tahu saya kan dulu di situ diem telaga di situ iya ke sono ke Pasar Kemis oh di sana iya itu kan ada danau di situ kan di Pasar Kemis nyahuan lah orang Belanda mah geus kitu teh tah 300 tahun zaman Wilhelmina Masya Allah terus eta ayana jalan rodi teh kerja paksa teh Belanda eta ngebentang rel kereta api rangkas Belanda ieu jalan teh ka ditu tuh jalan provinsi nang Belanda kuari urang menikmati puncak anu sakitu berliku-likuna kerja rodi Belanda Garut tuh sakitu tebing nang Belanda Masya Allah di dieu teh lain lalagan maju negara di mana dijajah maju begitu baralik Belanda ka itu dieusi ku urang Indonesia urang Belanda mah di dieu nyeunan jalan urang Indonesia mah ngajualan jalan pikir kotak sia ayo bupati tinggal bupati gubernur tinggal gubernur buktina kos kitu membentang jalan provinsi dari kitu naon anyar penarukan Belanda teh tol rel kereta api Surabaya Yogyakarta Rangkas Bitung Belanda teh jalan cacing ka handap ka dieu Belanda balik Belanda ka ditu jalan geus eueuh nanaonan
nu gede 5 meter letikeun 4 meter, nu 4 meter letikeun deh 3 meter, 3 meter kabur geus kabeh pemborongan. Ieu kumaha ieu rakyat ting ribut nu bertanggung jawab di parem-pareman peta desa teh. Ulah aya jalan ka dinya mah jual, ulah aya jalan cai ka dinya mah jual, ulah aya naon-naon jual. Baheula Belanda nyieunnan jalan ku ari urang sia anu ngomong awas dah. Masya Allah, gesese luar biasa. Tak aya kesatuan orang jeung Belanda mah hebat. Aya nu asup Islam kamari ieu teh keur zaman Abah teh orang Belanda muriangkan ker kawin di dieu di Tangerang ieu orang Belanda baheula kawin jeung urang Tangerang, kemudian merdeka balik nya ka ditu anakan ditang ka incu muriang teh cager-cager sanggeus teh cager-cager ngimpi kita dibawa ke Indonesia kitu bae impianana dibawa ke Indonesia dibawa ka dieu ke zaman almarhum aju kula dititah bawa coba ka ditu ja abah mah teu bisa cenah ka ditu ka mana wae ka Cianjur teh ka bawa nyana janji lamun cager cek nyana ieu deuk asup Islam atuh dibawa ku kula ka Cianjur ka ditu dak meunang saminggu ditu cager asup Islam lah di dieu beres asup Islam balik ka Belanda maot di Belanda hidayah. Masya Allah. Nah, tata dina nyana di dia bergaul lah jeung ustad-ustad. Zaman baheula keur naon gitu ngaranna zaman revolusi, zaman ngajajah, nyana mah bager di dieu ngobrol jeung ustad, ngobrol jeung santri, ngobrol jeung pedagang. Nyana nu sok nyalametkeun ta urang Belanda eta. Nantak nyana bisa kawin di dieu, sageus kawin anakan injuan asup Islam. Masya Allah. Eta ku ngobrol doang atuh komo ku babaturan mah. Asal kiai nu bener. Ulah kiai proposal. Mal Masih ibnu Maryam illa rasul. Wallahu alam bimurad ayat. Al-Masih Kangjeng Nabi Isa bin Maryam illa rasul kecuali utusan Gusti Allah qad khalat min qablihi rusul nu geus kaliwat memeh Kangjeng Nabi Isa teh para rasul-rasul tiba heula teh geus loba rasul ti zaman Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Nabi Idris, Kangjeng Nabi Nuh, Kangjeng Nabi Daud, Kangjeng Nabi Hud, Kangjeng Nabi Hud, Kangjeng Nabi Sulaiman, terus Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Harun, memeh Kangjeng Nabi Isa geus loba rasul-rasul diangkat ku Gusti Allah. Ya teu beda Kangjeng Nabi Isa ge adalah hanya Rasul Allah. Lir teu beda jeung rasul-rasul nu baheula ulah dipangerankeun ja pangeran mah ilahu wa Kangjeng Nabi Isa ulah dipangerankeun Kangjeng Nabi Isa mah rasul. Nu mantap Kangjeng Nabi Isa bakal maut. Persis bahwa yamdi mislahum Al-Masih bakal berangkat maut maksudna yamdi teh mislahum seperti rasul-rasul nu baheula walaysa bilahin lain pangeran. Bahkan Kangjeng Nabi Isa teh nyana selalu wasiat ka umatna baheula, wahai hamba Allah, wahai hamba Allah, wahai umat kaula, beda kula jeung pangeran. Selalu wasiat kos kitu. Kula lain pangeran hamba Allah ngan dibere keistimewaan mujizat ku Gusti Allah. Abroso bisa cager, akmaha bisa cager, bisa yuhi, bisa ngahirupkeun nu maot, bisa anu corob-corob diusap cager, nu lampang-lampang diusap cager, berbagai penyakit ku Kangjeng Nabi Isa asa ditoel bae cager. Ieu mah mukjizat cek Kangjeng Nabi Isa sakumaha mukjizat para rasul baheula. Nyaritakeun Kangjeng Nabi Isa ge lain kula bae nu bisa ngahirupan teh. Kangjeng Nabi Musa ge bisa ngahirupkeun nu pekom. Kangjeng Nabi Musa mah eta tungkad bisa jadi orai, pantungkad mah eueuh nyawaan cek Kangjeng Nabi Isa dakwah ieu ka umatna. Tungkad mah sapira tungkad kayu eueuh nyawaan. Kemudian ku Kangjeng Nabi Musa alaihi salam tah kunyana teh kitu dibacaan bismillahirrahmanirrahim jadi orai. Eta kapan ngahirupkeun nu paeh? Kula onam tata dina nu hirup manusia nu paeh dihirupkeun deui dipaehkeun deui tamah
mukjizat kos kitu kula teh lain pangeran sababaraha kali kos kitu teh dina Injil nu asli jada dakwahna Kangjeng Nabi Isa ulah mangeranan ka kula hiji pangeran nu nyieun langit bumi termasuk nu nyieun kula Allah subhanahu wa ta'ala malah dek dibunuh kapan Kangjeng Nabi Isa ngedakwah kos kitu teh dibunuh ya Allah ya Rabbi mantap disalametkeun ku Gusti Allah tah kaluhur langit kaopat kamat kok bisa kos kitu jang neruskeun lalakon lantaran Kangjeng Nabi Isa kuari di pangeranan engke nyana turun di akhir zaman bakal turun bakal kawin Kangjeng Nabi Isa memeh itu ge Isa geus kawin ti heula di kawidaran ieu Kangjeng Nabi Isa teh bakal turun nyana bakal dakwah deui wahai umat Kristen saya adalah Isa saya adalah Nabi Isa salah kamu itu menuhankan Trinitas salah Tuhan itu satu Allah subhanahu wa ta'ala biasanya dakwah make syariat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engke bakal dicaritakeun dina kitab Qurtubi biasa turun Kangjeng Nabi Isa sanggeusna turun dakwah deui nyana teh ngabombardir tentang Trinitas jeung gereja-gereja iyalah Kangjeng Nabi Isa nyalah-nyalahkeun ka Kristen ka Katolik ka Protestan salah Allah mah hiji Allah Tuhan mah hiji Allah nyana engke kawin biasa ngan teu boga anak jadi waktu diangkat ka luhur teh teu kawin kan encan kawin Kangjeng Nabi Isa engke turun nu mantak dikawinkeun ku Gusti Allah lantaran di sorga lamun teu kawin handap engke pangkatna handap ndak lamun nu kawin luhur komo nu opat mah waduh luhur biasa teh aduh masyaallah ngan lamun teu ade lain ka sorga kana neraka heula ya Allah ya Rabbi yamal masih ibnu maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah biangna makna Kangjeng Nabi Isa eta adalah seorang manusia anu siddiqah nu sangat bener jasa siddiqah wajan fi'ilun fa'alun aw maf'ulun aw fa'ulun kadita aya wajan fi'ilun nah ieu wajan fi'ilun adalah termasuk kana sigat mubalaghah siddiqun segat mubalaghah aweun bener jasa sehingga diangkat ku Gusti Allah jadi waliyatullah lain nabi awewe diangkat jadi nabi aya ge jadi waliyatullah mantak di dieu ge teu kieu wa ummuhu waliyatullah teu kitu wa ummuhu siddiqah biangna Kangjeng Nabi Isa adalah seorang wanita nu bener luar biasa siddiqah tak ieu emak Kangjeng Nabi Isa adalah Siti Maryam lain nabi hanya waliyatullah siddiqah gitu mana nah ieu dinyatakeun ka emak-emakna berarti lain pangeran nanya pangeran boga emak urusan di pangeran artinya biasa boga emak lahir lamun pangeran eta Kangjeng Nabi Isa atau mebe Kangjeng Nabi Isa pangeran saha atuh anu ngatur-ngatur mebe Kangjeng Nabi Isa teh saha aju pangeran manya pangeran maot tah eta teh ulah di pangeran-pangeran sebab Kangjeng Nabi Isa mah boga emak ngaranna Siti Maryam ujung deui kana yakulani ta'am sahebat-hebatna Kangjeng Nabi Isa sahebat-hebatna emakna Siti Maryam tetep bae nyanda teh ngabogaan kebutuhan jang awak jang jasad yakni dahar kana yakulani ta'am berarti dahar kana dahar nginum lain nu dimaksud dahar nginumna urusan dahar jeung nginum teh dimasalahkeun ieu kinayah ieu lamun urang geus ngaji bilagah bakal nyaho kana fan kinayah teh kieu kinayah mah ieu kinayah mah labdun utliqa wa urida lazim mana ngaranna kinayah eta kos kitu dina ilmu bilagah teh tah nah kinayah mah kos kieu zaidun kasirur rimat ki zaid loba lebuna eta teh lain nu dimaksud loba lebuna jangan naon lebu
maksudnya kumaha di mana loba lebuna loba meuleum suluhna di mana loba meuleum suluhna loba nu dipasakna di mana loba nu dipasakna loba nu daharna di mana loba nu ngadaharna loba tamuna di mana loba tamuna loba ngajamuna di mana loba ngajamuna barahan geus ngabahasakeun Zaidun ulki Zaid loba lebuna barahan matak lamun teu ngaji mah moal datang sia moal Zaidun tawilun nijad ki Zaid panjang sarangka bedogna eta teh dimaksud bedog mah deuk naon diomong-omong ana panjang bedogna panjang sarangkana ana panjang sarangkana berarti noled mun dipakena ana noled berarti nu mawana jangkung berarti gabejakeun panjang sarangka bedogna jangkung jelemana sebab anu pendek mah teu ngasar kinayah teh kos kitu tah kinayah teh kos kitu tah matak lamun ngobrol jeung kiai kudu cingceung ka mana ieu lompatna ka mana ieu lompatna ka mana ieu lompatna kinayah kos tidak pikir mah kos kieu aya wewe ngobrol bae sanggeus ngobrol tas ditinggalkeun ku salakina ngomong urang teh neng sing ade ulah ka mana-mana emang kunaon kitu loba nu hayangeun ulah ka mana-mana loba nu hayangeun eta kinayah loba nu hayangeun aya nu hayangeun sahasin wayangeunan engke bae lah kumaha geus idah bae sahasin sebenarnya engke bae kumaha geus idah bae ta eta teh aya nu hayangeun teh ulah newak nu eueuh eta bae tanyana tah eta karana kiraya kos kitu teh eta masyaallah oh osok orang ya osok ngomong eta mah deuk kemana geus baju deuk dipinjem lah jauh-jauh eta kinayah kene sarua kan boleh dipinjem lah jauh-jauh amat atuh geus bae kanyana bae pinjeunna sarua aja gitu iya ge kinayah kana yakulani ta'am aya kangjeng Nabi Isa jeung mana teh sok ngadahar lain nu dimaksud ngadahar urusan ngadahar mah teh mah eueuh masalah tapi di mana-mana dahar pasti nginum di mana-mana nginum jeung dahar berarti manehna ngising jadi nu dimaksud mah ngising sia ulah mangeranan ka kangjeng Nabi Isa sebab mun mangeranan ka kangjeng Nabi Isa nya sok ngising mah pangeran ngising panjore coba lamun ditanyakeun duh Pak assalamualaikum salam pangeran aya teu aya kamar nuju eta otak gitu di mana Kristen banyakeun kanjeng Nabi Isa mah ngising biasa ngising kiih menyaya pangeran ngising kiih panjori jasa otak pasangkeun bejakeun ka Kristen kanjeng Nabi Isa mah lain pangeran sebabnya nama sok ngising sok kiih lamun ngising ki atuh boro-boro pangeran atuh urang boga bebenekeun ngising begitu hayang ngadeukeutan urang boga jasa ka sarwiti urang Cikupa urang datang ka imana waalaikumsalam iwit aya keur naon keur sial embung urang ada teruskeun lah teruskeun kayak geus rapi kana ka dieu atuh embung urang sakitu urang bogohna ge titah ngabarengan ngising teu hayang pangeran ieu mah ngising waduh atuh jore jasa Demendak aya di zaman di zaman Kangjeng Nabi Musa. Eta teh pendatang iblis datang ka kiai. Assalamualaikum. Salam. Saya waun teu ka kula. Wow, iblis kan. Heuh bener. Kiai ka iblis jauh. Apal ka iblis teh apal. Kula mendek ngabejaan we teu Firaun kan ngaku pangeran. Heeh. Eta teh jana ngaku pangeran teh aya kula di jerona mun eueuh kula mah mun eueuh kula nyana ge henteu ngaku pangeran henteu ngaku pangeran nyana ge mun eueuh kula mah bener tah bener jeung blon eta pangeran nyana ku ngaku pangeran atuh aya kula di jerona jadi sok ngaku pangeran teh di jiwanya ada kula cek kieu teh tuh sia teh atuh kula papagaweana mung kos kitu cek iblis teh cek iblis hayang nyaho ka oploan pangeran Firaun yuk urang ka ditu yuk itu datang ya oplo aja saya jana oplo datang ke itu tuh Waalaikumsalam di mana pangeran itu cenah ke di kamar mandi diketrok-ketrok tak kamar mandi teh diketrok-ketrok ku iblis yang kiai teh trok pangeran saya tak cak iblis teh mana pangeran nanyakeun saya tak oplo kan atuh mun pangeran ieu ya bener cak kiai teh makana tapi lamun kura aya tadi jero nyana bakal nyaho kula coba cak kiai teh asup tah si iblis ka dinya tak asup terus ditambah ku kiai teh sakade ketrok eta ketrok aing nyaho nu di luareun eta nu sisi jalan teh kan datang sia boga maksud anu kan jauh cak kiai teh oh pangeran kan aing kiai mah nyahoeun iblis ya
ulah sok iblis kan kamu teman saya. Di mana dulu waktu di Partai Golkar kan sama-sama. Masalah iblisnya kos gitu tadi mata ngetrok lawak cak eta pangeran teh sata gara-gara kula nyana nyebutkeun saha nya pangeran saha eta jaheunya makana tah ieu teh ya kulana ta'am cek ahli bilagah mah geus kateropong dahar nginum lain nu dimaksud dahar nginum lah masih bagus kene dahar nginum mah pan muntas dahar tas nginum paling kekuatan sampai 2 poe pannya ngising nya pangeran ngising. Nah, mata lain pangeran bejakeun ka umat Kristen cak Gusti Allah lain pangeran mah ilahu wahid hiji. Isa lain pangeran sebab boga emak wa ummuhu siddiqah mbaknya aya mimitina pangeran dilahirkeun berarti kakarak aya mimitina pangeran mah awalun bilabtida wa akhirun bilantiha la yusofu ilaihil sinun wala tuhinuhu dan lain sebagainya. Nah eta pangeran awalum bilabtida wa akhirun bilantiha mimiti awal mimitina akhir tungtungna eta pangeran ai Kangjeng Nabi Isa apa dilahirkeun ku mana banyak pangeran kakarak lahir. Nah eta teh bagus bejakeun ke Kristen jeung deui banyak pangeran dahar ana dahar ngising berarti jore amat. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Unzur tingali ku anjeun Muhammad heran amat kumaha kaula nu agung ngajelaskeun ka para Kristen ka para kafirin kana ayat-ayat nuduhkeun kana sipating tunggal kaula sumanzur anna yufakun tuluy ku anjeun tingali Muhammad kumaha dipengkolkeunana eta para Kristen anil haqi tina hak makiamil burhan bari aya dalil dina kitab Injil teh geus ngajelaskeun bahwa pangeran teh hiji nyana nyahoeun tapi kapan dipengkolkeun ku kaula hakikatna mah berarti meunang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ulah riweuh urang mah sakadar dakwah daekeun jeung henteu daekeunna Allah mata kula mah sabodo teuing bae daek bae daekeun nang Allah lain nang kabehan lain bapak-bapak ibu lain nang Allah ngajelaskeun nu sabenerna daek bae ku Allah didaekeun teu daek bae ku Allah diterima daek bae berarti dibere sinar ilahi ku Gusti Allah teu daek marah berarti ditutup dihijab ku Gusti Allah tinggal sakitu bae sabodo teuing tah ieu teh nang Gusti Allah hakikatna mah nah ieu kumaha ngajelaskeun kana ayat padahal mah geus jelas jasa sifat wahdaniyat Gusti Allah Allah teh hiji nu tadi jelaskeun ilah wahid make mangeranan ka Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Isa make mangeranan ka Ruhul Kudus bahkan Siti Maryam teh di bunda-bunda Maria dek nanaona lantaran nyana teh kapan ngalahirkeun manya aya pangeran ngalahirkeun Kangjeng Nabi Isa dilahirkeun manya aya pangeran dilahirkeun bahkan yakulani toam eta kurang kumaha dalil manya pangeran ngising panggeus dijelaseun bari dina Injil geus dijelaseun ieu pangeran mah nu matak ta'ajub ya heran amat penjelasan Gusti Allah geus ngajelaskeun kana kabeneran Allah kana kesalahan ucapan-ucapan Kristen tapi toh terus bae datang ka kuari heran amat geninganan jelema-jelema teh ketika dibere aturan-aturan nu bener teh daek balaleuneur heran amat jelema teh bahkan loba anu teu bener teu kudu heran eta teh hakikatna mah meunang Gusti Allah Subhanahu wa taala tinggal urang mah bersyukur urang mah alhamdulillahirabbil alamin tinggal urang terus bersyukur Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil tauhid wa sabbitna bil ma'rifah wa sabbitna ala dinil islam min dari dunya ila daril akhirah wallahu a'lam.